Dinda ingatlah anjeun Muhammad jeung bejakeun ku anjeun Muhammad dina poean kaula nu agung ngumpulkeun makhluk ti mimiti Kangjeng Nabi Adam datang ka tungtung umat Kangjeng Nabi Muhammad. Ya Allah, jamian kabeh, jamian teh kabeh ieu teh kabeh ai bahasa kabeh teh berarti nu kataklif nu bakal dikumpulkeun. Ai nu kataklif teh hiji golongan manusia, dua golongan jin. Kata taklif mentak di Mekah aya masjid jin ge. Ketika Kangjeng Nabi dakwah jin ngadengekeun nampak di Kangjeng Nabi dibere jangan ku Kangjeng Nabi. Cek Kangjeng Nabi sampaikeunlah ka ditu ka kaum maneh. Sampaikeun tah aya masjid jin. Mantak lamun ka Mekah urang kadinya memeh ka Ma'la tah lewat masjid jin. Aya eta di dinya tan. Mantak sing hade di dinya mah. Si hade masih kene loba eta jin di dinya. Bareng leuleuh aya nu ti Bandung jinna. Aya nu ti Pandeglang jinna. Tanyaan ku urang teh mana ye jin melulu ye. Nu eueuh teh ti Cilongok doang eueuh. Ieu mah sepi. Ti Cikupa loba bojong kang loba nam. Woi, jin bojong daratang ka dieu. Eta masjid jin. Jadi kabeh ieu dikumpulkeun baik manusia maupun jin. Sedangkan di kalangan manusia aya nu kafir aya nu mukmin, jin aya nu kafir aya nu mukmin. Ketika aya nu kafir aya nu dahsyat kekafiranana aya nu biasa-biasa bae. Kitu kene nu mukmin, aya anu sekedar iman doang, tapi maksiat aya anu memang sejati imanna. Kabeh bae dikumpulkeun di berbagai pelosok dunia. Diudangkeun ku Gusti Allah, mimiti ditiup. Rat kabeh nagaruling ngugulim pangkab gunung-gunung anu laluhur dong gedong laut kabeh rata. Setelah rata tiup deui hujan cai mani tek 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 maruncullah manusia ti berbagai kuburanana melalui cungcurungan urang. Zanab cungcurungan kajenting poeh di mana bae zanab nama cungcurungan nama ieu aya bae. Kitulah sunnatullah kakawasan Gusti Allah. Beak awakna beak tulangna cungcurungan nama tetep aya bae jang pijadieun engke. Ketika dihujankeun cai mani teh tarembul di kuburan masing-masing kostoge plek 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 plek. Indonesia harudang kabeh aya nu sakuburan mungkin 100, aya nu 1000, aya nu 2, aya nu 3, aya nu hiji. Di Irak, di Iran, wah pokoknya di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Australia, kabeh Eropa kabeh hararudang. Wah di seueuh laut rata kabeh, di seueuh tatangkalan rata kabeh, panon poe ngan saukur sahasta sadeupa. Bayangkeun digiring kabeh ku malaikat ka mahsyar mauqif ngaranna. Di mana eta teh letakna munkuari diperkirakeun hasil daripada riset para ulama di Kangjeng Nabi. Ieu adalah pas Palestina Masjidil Aqsa eta adalah mauqif rata kabeh. Nu mantap Kangjeng Nabi lah pangheulana hudang culat-culat Kangjeng Nabi teh aina ummati ieu lah Kangjeng Nabi urang. Henteu mana pamajikan aing, teu mana anak aing, henteu mana ieu teh naon kitu ngaranna sobat-sobat aing, langsung aina ummati, di mana ieu umat kaula. Ai bahasa umati bapan urang ge termasuk umat. Geus pangheulana nya nama nu dipake ka inget teh umat. Pan urang hudang sare teh hudang sare kumaha nu dia teh urang. Coba ge, urang-urang teh urang teh ya keur boga bisnis tanah, pangheulana nu muncul AJB. AJB dia teh urang SPPT can kumpul sial jasa ieu, urang hese teh. Lamun aya jelema nu keur boga warung, hudang
warung aing nemu kawan nya gitu lah nya nutup alhamdulillah. Lamun nyana keur boga showroom begitu hudang 5 poe kamari poe ieu sabaraha nya showroom aing ieu motor nu bakal keluar mobil nu bakal eta hudang teh naon anu di benak hate sok gerak aja di kumaha ge aya jelema keur bogoh ka jahe begitu hudang euy bibir nu aya jeung hunung gitu hunungna masyaallah pantes euy majikan ngalamun lain ngalamun pikiran naon rahasia aya gerak sok daun gerak di pemerintahan begitu hudang tak nyana di bagian naon apakah pimpro apakah ketua rombongan mah pemerintah ketua rombongan da ieu lah teh karaya kabeh nu mantak deuleu hudang heesna urang we nu ngarasakeun urang ulah kabatur begitu orang hudang hees ingat kana dunia apa ingat ke Allah sebab ahli Allah mah begitu hudang tak ingatna ke Allah insyaallah jeung sabaraha ieu oh jam 2 oh salat ka Allah hudang hees tah nu paling penting mata eta teh ya barometer urang aing begitu hudang hees nu dipake ka inget naon aya nu hudang hees rusak kopi heula kuhara sama tak udah es kopi heula ya Allah ya Rabbi can nyikat can naon kopi rokok eta nu aya di benak hati da eta ya Allah ya Rabbi nah iyalah jang ngukur diri urang datang ka mana pangkat di hadapan Allah munggu Allah udang heesna ingat ka dunia apa ingat ka akhirat apa ingat ka Allah eta lah dicoba. Gesepal kaburu maca doa-doa acan manukara itu. Udah. Usah banget alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Jam sabaraha bang di deuleu jam 7 atuh aing geus tinggalin salat subuh. Waduh hadena maca doa aing teu kadenge ku sasaha. Tapi gegeraan jana kacai langsung ka kamar. Sholli fardhu subhi rakaatain. Qodhoan. Deres kene lagi. Deres kene. Wa yauma nahsyuruhum jami'a kabeh manusia baik kafir munafik nu mukmin anu muttaqin anu muhsin wabeh dikiring kabeh jin nu kafir nu mukmin anu takwa nu maksiat giring kabeh kuari urang teu bisa neuleuh ka jin neuleuh ka urang engke mah urang bisa neuleuh ka jin teu bisa neuleuh ka urang dibalik tapi moal kaliru kos kuari bae kos kuari jin teh panari lu kuari jin teh milu ngaji teh jin teh ulah disangka jelema kabeh ieu parangsana kan ngarupana bae ngarupa Haji Udin Haji Opik nu ngarupa Haji Arif jin eta di dinya nangkot bae di luhur pundak itu nya dan milu di luhur pundaknya nah ye bebelu ngadekeun bari geus ribet eta jin teh sia keur ngomongkeun aing jin eta aja lamun aja lemah ditumpakanana bamak ye tiupan celina nundutan katiup jin tah mun aya digigireun urang nu nundutan katiup jin aduh insyaallah ya giring kabeh urang ye bakal ya urang keur dimensi kiamat dimensi digiring geus melewati alam dunia masuk alam barzah kuari geus memasuki alamna alam mahsyar digiring kabeh urang ya Allah mantak lamun urang deuk merenung dina thariqah aya zikir peureum teh seakan-akan urang ulah neuleuh kana dunia jadi berarti ka Allah bae ditapakur ge peureum mengalihkan sebab anu ngahayal ge peureum kan anu ngahayal nu geus kabayar 5 bulan nu can kabayar berarti sabaraha bulan deui
Mangkani ngaju mundur ya usaha ya. Kabehna kan 3 tahun, nyokot 3 tahun kan? Perem ya, perem begitu. Hayal, pantas tapakur jeung hayal geser seti. Geser seti ngan beda tapakur mah aya kolom-kolomna. Pantas teu sambaraga atuh nuduhkeun mah tapakur teh pacar ngahayal lain. Aya tapakur naon, tingkat mana, tingkat mana, tingkat mana. Itu hampir sarua aja ngahayal bos gitu. Lain nu ditapakuran teh naon? Napakuran kholku, napakuran dan lain-lain sebagainya. Giring urang kabehan ye, jami'an. Well, datanglah ka Maukif. Maukif ke tempat nangtu. Rantung kabeh jelema. Allah anu teu digiring kabeh. Ka baduy-baduy, kagiring bae kabeh. Kuari mah manehana lang teu asa digiring. Ayeuna dararia. Aing ngaing dia mah dia. Dia ulah ngaganggu ka aing moal ngaganggu ka dia. Satungsung dia teu ngaganggu aing ngamankeun ka dia. Tapi mun dia ngaganggu, ku aing dia. Golok aing ujarana nyampai di tak-tak dia. Eta kan baduy tah gitu tah. Nah, kagiring bae kabeh, kagiring kabeh. Ois, pokona menuju gunung karang, demi gunung karang, kagiring kabeh. Sadunya benua anu 5 di luar benua ge andai kata ya jelema kagiring kabeh. Jin makan di luar. Jin mah di luar benua aya. Jin mah ye. Komo malaikat mata manggeus. Malaikat mah kapan di langit tempatna nu di bumi aya ya